Astagfirullah. Mantap jambuna. Anu amis, anu seger. Coba kuring ngasaan ingat deh. Nyobain seger. Kuring jadi inget kawe lembur sabelah Joy. Saat itu cus awena. Bangna saya juga nuka edana ngalamun ke nana. Tuh kak urangnya kamari kakarek papanggih saliwat. Kamari beker masarkan bisnis urang. Anjir. Ku hebat amat sih ya cus. Kawas pengusaha wae. Hari itu sih ya buka bisnis naon cus. Biasalah Joy. Bisnis kolor jeung hutang. Alah sih ya. Anas ku yang dipuji. Majar cenah masarkeun bisnis. Ngomong we karena gitu kang sarebuan. Tah eta bener pisan Joy. Sirit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok calik. Bade ka saha Jang? Bade kanang DP ya leras bumina. Oh, leres. Aya naon sok atuh kalebet yuk. Aya da yang DP-na. Sok dilebet di Meros. Neng DP. Ini pengadamel kopi, aya tamu ya. Sok tang ngopi Jang. Nah, payahna lah di RT mah kieu darah riweuh ningan. Ari RT mah. Asa serah si Jang teh jeung budak bapak. Ya, Jang otoy. Pokona tenang bae, Jang otoy erek dijodohkeun jeung anak bapak. Pokona sing tenang bae. Dah serasi geuning katingalina. Mohon Pak RT, insya Allah mau dilamikeun abis sakeluarga bade ameng ka bumi Pak RT ke dia. Oh, syukur atuh ari kitu mah syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan mah tong aya halangannya Jang ya. Sing lancar kasadayana. Si redang-redang teuing euy. Keluar ah. Coy, dia gerak keluar ah. Redang Ya. No, dia yang ngurusan gula. Ya, Joy. Maneh daek teh anter urang ka lembur sabelah. Embung atius. Kayak naon gitu. Ari nganterkeun kolor jeung kutang main membung ah. Kerila. Ya, anter aing rek ngajuk-juk si mawar bodas. Oh. Gunain rek nganterkeun kolor jeus matak aing mung ge. Joy nganter kolor jeung geusina. Sirit sia lah. Kela. Usina. Urang mah teu ngarti naon maksudna. Cing kurang jelaskeun. Kolor urang mah hadiahna ATM, alat tusut manual, Joy. Ah, si goblok ditanya bener-bener. Ari kitu carana mah tarayang teuing kami milu. Oh, berarti maneh embung. Embung. Mun urang cair berarti maneh ulah hayang ya. Cus. Kieu-kieu teuing jadi jajak teh. Nasib. Ieu perjuangan ngajuk-juk si Mar bodas teh lah. Mang. Bade naros. Nang ning. Naon sia koplok ngaledek aing. Gini kita lancar ngomong nak. Berarti ngomong jeung si Mang ieu mah kudu ledek heula ambil lancar. Naon maneh? Arek nanya naon maneh? Arek nanyakeun, ieu mah si mawar bodas. 70 lah. Tuh, itu imahna. Nuhun atunya Mang. Tuh kieu nu ngalok si mawar bodas teh. Jauh-jauh teuing imahna. Lewatan sawah naon.
Iya, perjuangan teh lah. Pak RT, Depina pada dicendak ameng heula nya. Oh mangga. Kadenya hati-hatinya di jalanna. Sing ieu ulah gegabah. Yuk. Kade di jalan hati-hati. Ulah teu pararuguh. Duh, ini si Marmodas bisa anu boga. Juga si anu boga nak. Aduh, nyeri ieu hate. Gantek si Marmodas can anu boga nak. Aduh. Apal teh tadi nak sudah. Nyeri-nyeri teuing ieu hate. Juga mah si Marmodas can anu boga nak. Teka sawang, teka pikir, sugan tea moal gagal, kembang geus aya nu boga, balik ke asa hoream, lempang ge asa salayang, aduh. Lah, ya teuing lah. Coy, kolor urang mah hadiahna ATM. Ay. Lah itu serat lampu ya dah. Naon mana nanya anjay. Hari gitu siap